Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Yesus lungsur ti gunung dituturkeun ku jalma rea. Jol aya jelema anu nandangan kasakit lepra datang ka anjeunna. Sujud ka payuneunana tuluy unjukan kieu. Juragan, manawi kersa juragan iasa nyagerkeun abdi. Yesus ngantalkeun pananganana ka manehna tuluy misaur. Heug, geura cager. Harita keneh kasakit eta jelema teh cager. Saur Yesus deui ka manehna, "Kade, ulah cacarita ka saha-saha." Terus ka imam bae menta dipariksa. Tuluy nyanggakeun kurban anu diparintahkeun ku Musa, pikeun ngabuktikeun kanu sejen yen maneh geus cager. Barang Yesus sumping ka Kapernaum, aya hiji perwira bangsa Rum datang ka anjeunna menta tulung, pokna, "Juragan, gandek sim kuring dirorompok udur repot, parantos teu tiasa walakaya, kalintang nandanganana. Heug, urang cagerkeun, kaula rek kaditu," waler Yesus. Tapi ceuk eta perwira, "Ulah kaditu juragan. Isin temen abdi kasumpingan. Saurkeun ti dieu bae, tangtos pun gandek teh tiasa cager. Abdi oge nu jadi bawahan saluhureun, upami nitah indit kahiji prajurit, tangtos eta prajurit indit. Upami sanggem abdi ka dieu, tangtos nyampeurkeun. Upami sanggem abdi kagandek, ieu pigawe, tangtos dipigawe." Ngadangu kitu Yesus kacida katarikna. Tuluy nyarios ka anu ngariring. Ieu jelma kacida percayaeunana. Di Israel ge kami can manggih nu kawas kieu. Kami bisa mastikeun loba nu bakal daratang ti wetan, ti kulon, milu pesta suka-suka di sawarga jeung Ibrahim, Ishak, jeung Yakub. Sabalikna, jelema-jelema anu kuduna jaradi warga sawarga bakal dijarongklokeun ka tempat nu poek, careurik di dinya sarta huntuna ting kereket. Tidinya saurna ka eta perwira, "Geura mulang, hal anu ku anjeun dipercaya tangtu laksana." Harita keneh ge gandekna nu keur gering di imah teh cager. Yesus terus ka imah Petrus. Ibu mertua Petrus harita keur ngedeng bae di enggon muriang. Ku Yesus dicepeng leungeunna, seug muriangna cager tuluy hudang ngalalayanan ka anjeunna. Kasorenakeun loba anu marawa jelema-jelema anu kasurupan setan ka Yesus. Ngan ku sakecap, roh-roh jahatna ku Yesus diusir kaluar. Kitu deui anu garering kabeh dicalageurkeun. Pang anjeunna midamel kitu teh ngalaksanakeun ucapan Nabi Yesaya baheula anu kieu, "Anjeunna ngangkat sagala panyakit jeung kasakit urang." Ku Yesus katingalieun di sakurilingeun anjeunna loba jelema. Seug ngajak murid-murid meuntasan talaga ka pentas ditu. Hol aya nu datang ka anjeunna hiji guru agama. "Pak Guru," carekna, "abdi bade ngiring ka mana bae Pak Guru angkat." Waler Yesus, "Careuh baroga liang, manuk baroga sayang,
ari putra manusia mah teu boga tempat keur ngedeng-ngedeng acan. Tuluy salah saurang anu kaasup murid unjukan, "Pak, permios wangsul heula bade nguburkeun pun Bapa." Tapi ku Yesus diwaler kieu, "Tuturkeun kami terus, keun nu maot mah sina nguburkeun nu maotna sorangan." Yesus tuluy naek kana parahu jeung murid-muridna. Sabot Yesus keur kulem, gelebug aya angin ribut nebak talaga, nepi ka parahu meh tibalik. Yesus ku murid-muridna digugahkeun, "Gusti, tulungan, abdi-abdi bade tiwas." "Kunaon sarieun? Kunaon kurang percaya ka kami?" saur Yesus. "Anjeunna tuluy ngadeg, angin jeung ombak diparentah sina eureun. Jep bae eureun talaga jadi kacida ayemna." Murid-muridna arolohok, "Jelema naon guru urang teh?" Ceuk maranehna, "Bet angin jeung ombak ge datang kanurut ka anjeunna." Sumping kapentas ditu, di wewengkon Gadara, Yesus papapag jeung 2 jelema anu dirasuk ku setan, jolna ti astana. 2 anana kacida garalakna, nepi ka teu aya nu wani ngalanto kalebah dinya. Eta 2 jelema ngagorowok, "Rek naon kakuring, Putra Allah? Naha geus rek nyiksa kakuring samemeh cunduk waktu?" Teu jauh ti dinya aya babi sabubuhan keur nareangan hakaneun. Setan-setan teh nunuhun ka Yesus pokna, "Lamun kuring sarerea rek diusir kaluar, idinan nyusup ka itu babi-babi." "Jig," waler Yesus. Tidinya, setan-setan teh nyarurup ka eta babi-babi. Seug babi-babi teh lalumpatan ka sisi gawir, brus laluncatan ka talaga tuluy tingkarelep. Tukang-tukang ngangona lalumpatan ka jero kota. Hariweus-weus nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku 2 jelema anu diraksuk ku setan tea. Tidinya urang kota eta budal manggihan ka Yesus, tuluy ngadesek supaya anjeunna ngantunkeun daerah maranehna. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah,